diurang baheula aya kiplik eta teh jawara teh kudu gelut teu kudu gelut asalnya geus ngahanju-hanju bae napasna nyinggir kabeh jelema ai kudu gelut keur eta lain jawara nyana ke Bandung begitu ke Bandung balik ke dia pas balik terus ditangkap polisi trip terus dah supir ngarep kadinya bermasalah sebab teu bawa STNK teu bawa SIM jatah tadi deh ge cakiplik berangkat itu mawa sasakeun masa atuh aing malah jeung sasaha selain aing malaikat bae ngomong Jawara mah kos kitu pan ngaleuwihan segala-galana malaikat geus seueun ka aing eta Jawara kan ngomong teh liwat Jawara mah tapi coba cak polisi cak supir teh berangkat begitu turun polisi dipersulit mukanya nalawang dihareup rek kakarak di deuleu doang encan ge nunjuk polisi geus ngagedep rek ade ngising di dinya polisi ngising di eta kipling eta kakarak langsung cek polisi langsung oh bukan naon meureun eta mah hanya polisi jauheuna kudu nanyakeun ka polisi tak kadeleuna nyana apa lain meureun nu mantak ngagedeprek ke moal salah kadeleuna nyaho ting ua-ua nyaho ting macan meureun beda ya moal ngising di dinya ya si eta mah sangaja ngomong ngocoprak bae ge urang dioksieun malah mah pajar nu edan ku urang nu edan meureun ngocoprak bae eta mah ditaringgalkeun teh pajar sieun kanya lain pajar nu edan minggir waduh sarua edan aya mah urang aya di lumana ge gua teh ya asli dah tapi kahebatan Jawara mah kieu waktu eta kiplik erek ngadu diikat Jawara kulon darata ieu cerita ke Jawara ieu cerita Jawara we nah datang heula ka Abah adi eta teh endek menguasai pabrik-pabrik nu aya di urang ikan terutama pangheulana ieu dongeng ye dongeng kejadian seputar urang datang ke Abah kade waalaikumsalam ye itu ngomong enak ulah kaget cenah ieu ke urang kulon-kulon datang ngadu jeung kula doana kula minta cai Jawara minta cai cai geus atuh doananya ngadu salah sahiji urang kulon nu endek ngadu jeung nyana teh anak guru Abah Jawara di kulon datang biasa mau kesempang ka dieu Assalamualaikum Ustaz ya sia cakap enak ulah rek ngadu deui ulah cakap Abah dipan ulah ke ulah sebab itu lebih tiheula minta caina ka Abah untuk itu cara ge doa bae doa henteu ulah diulah kedua memaksa bae kan ka ditu masyaallah mun begitu ngadu teh teu kudu ngadu kakarak golokna doang dicabut eta golok Jawara kulon teh anak murid guru Abah dicabut terus cabut teu daek keluar golok dicabut teh manjangan we golok je manjangan ieu golok sampai lagi 2 jengkal pan geus asa meter can keluar ya subhanallah karak taluk di dieu beja ka dieu aduh cek kiai eleh cak mamang ge ulah nya ngamamangkeun ka anak guru cak mamang ge ulah tu mamang teu daek mere cai itu leuwih teulah minta cai aya kos kitu Jawara tah nah geus beres beja deui kan ka dieu waduh cak Abah teh atuh ngaduna jeung anak murid Abah hah anak guru Abah atuh kunaon lain bebeja cak lamun kos kitu mah kudu dielehkeun tah Jawara baheula mah sopan Jawara kuari boh atuh eueuh adab Jawara baheula mah kamari ieu mah masih kena adab nah tah jeung Haji Kasan nu nyaho kabeh rahasia nyana ngadu jeung Haji Kasan sebab anak murid Haji Kasan teh turun ka dieu begitu diadukeun cek jan aing kagok ieu jeung anak muridna mah jeung anak buahna mah kagok aing bejakan ka Abah ka dieu kumaha sampeurkeun ka ditu disampeurkeun ka ditu Haji Kasan almarhum ieu na geus almarhum kiplik na ge nah disampeurkeun kan datang ka dukur ngaboge gag bae atuh biasa sasalaman lamun Pak Jawara mah tuh sok kikituanan cek eta Edik ngadu tak golok tak orang duaan bae.
ceknya na urang paet di paet lah dinya paet lah ulah sok ngadukeun anak buah mah nya anak buah aduh jeung raja ceknya na teh nangis salaman kita balik deui anak buah tah jawara asli kos gitu jawara ai lain lawanan ulah dilawan ieu mah barang datang anak buah sia ku aing keur ditungguan emang aing ka bapak buah sia mah aing teu wani ieu kula jaho dongeng gitu kunaon waktunya nandek ke Mekah datang cerik di samping manasik nyana mere jajaten ka kula batu jeung golok embung kula ente titip bae cenah di kiai ieu mah kula nandek ke Mekah aya tadi kula mentok harita kula jadi jawara didongengkeun ieu ti mana mimitina boga golok ieu ti mimiti digongeng ku nyana oh pantes atuh orang menang tirakat segala rupa lain sambarana balik di Mekah ngaji sanggeus ngaji terus ke belah dieuna teu daekeun ka imah panan sakali doang ngaji mah ngaji sakali doang teu daekeun ka imah akhirna kula di kita ka dieu daek terus kubal maksudna kula hendak nyerahkeun ieu golok jeung batu dibikeun teh ka kiai cekna kula geussan jadi jawaran tuh aing mah ngaji geussan jadi jawaran aing kula jadi jawara seri jangan teu kira-kira tuh ngalimpahkeun ka jawaraan akhirnya bapak sini jeung kula eta da dibawa ngan ulah dibikeun ka anak ulah dibikeun ka saha geus amankeun kudu kumaha piceun kemudian atau kubur jeung sabaraha akhirna dipiceun geus selesai geussan bener-bener jadi jawara geussan sakadar nongkrong bae geus kula nu nyaho tobat nya teh tah jawara baheula mah kos kitu asal golokna disoren distikikeun plek malah anu kumaha eta jawara asli asal golok disoren dikempit plek geus moal aya nu bisa kukumaha ieu mah golok geus tetep bae can aya kerteg gitu kan golok teh asal tak berarti geus hadir ieu mah kertek ieu kan can aya hadir giliran mah aya dawegan kakarak oh golok dawegan tah mah saya tata pegawai kos gitu jadi beda kepat jawara batu jeung cincina lain sambarang emang kadinya surupna jawara emang kadinya mun kula daek ku kula geus dimilik embu pice jang naon tuh kos kitu jebak paeh-paeh ge di jawara barang ada ngedemo kuari ingat aduh aing mun golok harita teh dibikeun aduh dasar geus Masya Allah iyalah soal garong yata'arraduna li akhiri qafila ya'tamiduna al-harab anu manehanana tatagenan kana lumpat ngahajar akhir qafilah nu akhir qafilah maka ukur kunyana di samping eta nyana lumpat lain garong tetep bae gagah siap tempur jeung saha bae qafilah ditahana dicegatna ti awal 10 20 50 100 siap tempur gila garong ya Allah geus urang nyaho tai copet mah nyokotna bari jeung susumputan copet aya deui pamalingan mah nyokot lumpah pamalingan aya deui gasir mah ngaliangan imah ari aya deui begal mah ngandalkeun kekuatan cuman letik aya gorong ieu
nu dipermasalahkeun qati'ut thariq. Walladzina yaglibuna syirmatan biquwatihim qutta'un fi haqqihim. Ari jelema-jelema anu ngelekeun kana golongan-golongan pedagang, golongan-golongan anu liwat, golongan-golongan anu pengguna jalan, rombongan-rombongan bikuati ngandalkeun kana kakuatanana eta teh termasuk kana quta'un fi haqqihim, termasuk kana qutta'. Wariga ya kene contoh model ka Lampung, Palembang, Kalimantan, eta teh masih kene loba quta'ut thariq, begal-begal, tinggal partai we nu gede nu leutik. Di dia orang mawa barang ke Lampung atau di Lampung dekat dia. Oh, kurang-kurang lihai nama atau angges. Di dia dekat Medan mawa barang. Waktu ulah-ulah barang mobil biasa baik. Jadi berarti rawan daerah orang. Palembang ka dieu teh rawan. Lampung ka dieu rawan. Kitu kruy liwat eta teh mun ka dieu rawan. Rombongan-rombongan boro-boro rombongan barang pedagang, cacak-cacak urang bege asal geus isya bae urang ditunage geus nganasehatan mani ngendong ulah dilangsungkeun. 99,9% ieu dibegal di jalan. Kuari masih, Masya Allah. Mantak aya bae ciri-ciri namun kontainer, mun truk. Asal geus aya tanda eta, amankeun, aman di jalan. Geus aya tanda eta, aman. Berarti eta teh anu menguasai barang di luhurna aya rajana. Nyana geus pasini jeung Raja Garong nu aya di dieu. Geus anak buahna ge geus tebak, kalau ada itu udah amankan. Kalau ada yang teu amankan. Geus. Berarti nyana geus babagi di luhur anu anak buahna mah teu nyaho. Mantak aman ge mawa ganja ti Aceh ka urang ka dieu. Batur mawa ganja ti Aceh sa kontainer ka Jakarta, polisi rentul, abri rentul, kok aman? Kunaon ari urang Tangerang mawa peuteuy doang ge ti Palembang ka dieu beak jeung setir-setirna. Lain peuteuy doang jeung setir mobil beak kabeh. Eta lah. Jalain rahasia urang di Indonesia teh kos kitu. Lamun mawa barang batur ti Aceh ka urang boro-boro barang anu biasa sakirang barang gajah bae ge aman. Kok urang mah peuteuy acak-acakan. Mawa duren ti Palembang ka dieu. Mawa duren ti Palembang ka dieu. Anyar dagang datang ka dieu geus teu bisa ngap-ngapan. Sia cenah dagang ya kuana ulah ditanya cenah. Ulah ditanya. Emang kunaon? Nu kabayang sawah aing 1 hektar eueuh. Pan siapa ngabayang 1 hektar? Aing modalna 1 hektar, dagang-dagang kadu, wari eueuh jeung truk-trukna segala. Penjahat dari samping penjahat asli, bajing luncat dan lain sebagainya. Oge penjahat-penjahat berperiwit ge sarua. Lain ngamankeun. Geus kitu aturanana meureun ieu Indonesia. Sakadar nyaritakeun kejadian-kejadian semacam gitu.
lamun ekstasi ti Belanda datang ke orang, aslinya ekstasi kan Belanda, datang ke orang itu melalui kapal kok aman. Masya Allah. Eta mah anu tangkap ku urang teh aya seorang wanita katangkap lantaran nyelundupkeun di bawah sempak. Ya, letik sama tuh kos itu sama seorang wanita kami awan mau ekstasi diselapkeun di bobogaan anak. Bobogaan anak gimana? Meureun cambutut bae. Kadeuleu ku urang kehebatan polisi teh. Ya. Tuh, do kontaineran atuh Gus ya. Kok cenah kiai nyaho? Atuh aing mah lain nyaho nanaon jak korban ektasina di Pasar Kemis Ambalaya, Picung, Pasar Kemis, Kebon Kalapa, Kendal, terus kaputat korban ektasi. Lamun eueuh mah penyelundupna jeung moal aya anu mengkonsumsi. Alhamdulillah gelam Ambalaya korban ektasi. Cuman Cilongok nu aman. Masya Allah. Ima kos Mekah meureun aman di Cilongok. Ngan kadenge be si anu ditangkap aya. Ieu mah kan dicaritakeun teh asli kayak kos kitu. Nah, wali produksi ekstasi diproduksi nu urang kajahoan bae diberitakeun kapan di koran. Aya tadi Picung produksi ekstasi. Ai eta keur ieu teh dirangkas produksi ekstasi. Hari eta nu kamari ieu teh di perumahan kitu Tangerang produksi ekstasi. Ambalaya produksi ekstasi. Masya Allah geus sabaraha miliar mungkin triliun. Leuwih gede eta dibandingkeun jeung APBN negara. Jeung APBN. Ieu kumaha? Atuh lamun urang kamari jatuh mah lain rahasia ti Jepang ti RRC datang ka urang. Nek kumaha tuh? Sabaraha kontainer ieu urang teh kan ieu neuk diloloh. Ayo sia. Ayo, bila perlu kuabehan urang mengkonsumsi ekstasi kabeh. Penting ngadahar ekstasi kabeh, isuk-isuk tinggal sareuri hehe. Hayang kos kitu meureun bangsa Indonesia. Nauzubillah min. Lah, kok bisa kos kitu tuh polisi dah. Polisi dah diatur minum ekstasi sarua bae. Cenah abri, ya Alahadin sawah. Atuh tina kiai, atuh kiai ge sarua minum ekstasi goblok kiai na ge. Kudu beres di Indonesia. Emang kiai eueuh anu mengkonsumsi ekstasi atuh sarua aya bae. Tanya meureun termasuk kiai, rahasia tah mah urusan kos kitu bae. Maksudna sia ka aing suudzon. Dua ayat nu ayat selanjutnya mah beda masalah, beda asbab nuzul. Ieu mah masih kene rangkaian ayat anu ti heula mengenai tentang dalil ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil nuduhkeun kana dalil ketauhidan Allah ayat itu. Di samping ayat-ayat anu tadi diperkuat ku ayat ieu supaya urang leuwih mantep, urang leuwih yakin nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ye ayatna wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ieu kadedengikeun guru kula waktu keur ngaji talak di Cipanas subuh jeung magrib di wirid ya. Jeung ku para kiai-kiai nu sanes ayat ieu teh ayat anu isyarah nuduhkeun kana
katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu ba'da magrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, jadi kuat iman urang jeung boga keyakinan anu tinggi. Ayatna entak ieu mah kitu ayahna 2 ayat ieu mah talar. Jang bawaun engke urang paeh. Abeh urang boga keyakinan anu mantep ka Gusti Allah Subhanahu. Ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga keyakinan. Kurang keyakinan. Pelebah rezeki kurang keyakinan. Pelebah nasib-nasib ieu kurang keyakinan ka Gusti Allah. Tah nu mentak ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah keyakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi wa iyamsaska. Lamun Allah ngenakeun ka anjeun Muhammad khususna bidurin dikenakeun ku madarat balain tegasna cocoba ti Gusti Allah kamarodin seperti gering wa fakrin jeung fakir jeung sajabah-sajabana fala kashifalahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali lu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Asup ka jero hati urang itu dah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hati urang Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering urang gering menang saha menang Allah. Aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya cenah dokter nage paeh dokter nage cenah dukun nage modal lain paeh deui nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha menang Allah nu ngaleungitkeun fakir kuari urang jadi sugih nang saha nang Allah nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi. Ieu lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang nah bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Masya Allah lemahkeun hati urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya kuari diurus ku Allah imdad ngaranna menang Allah tah kuari diurus ku Allah ku aing disehatkeun ku Allah piceun sehat cak Allah keringkeun nang Allah cagerkeun deui nang Allah kuari sugihkeun nang Allah cabut ku aing hartana susah nang Allah
begitu susah cabut deui kasusahan sugikeun deui menang Allah takir ngaji mah takir ngaji bener Masya Allah bener mulai kuari praktek boga modal dia 10 juta dek ngawarung sanggesa ngawarung beres di pinuhan warung leletikanan 10 juta seminggu sebulan 3 bulan rugi sial Allah barang rugi teh barang rugi Allah aya nu nganasehatan lah tuh mang jangan menang Allah capek aing rugi nyingkir Allah di hatena wari beres sekolah gawe ke pabrik nyogok ge 3 juta masalah guys asup ke cinggu kuari aduh cekel leutik ieu aing hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese biasa menang 2 bulan katiluna aing sieun terus moal urang tetep bae berdedikasi urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena begitu datang ke waktuna akan dipilih sebagian akan dikeluarkan sebagian lagi akan ditetapkan alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu waduh dibere tetep aing manuhun Gusti Allah lempeng ta jelema tah lempeng ta pikiranana barang nu dikaluarkeun suaraya jasa sial jasa aing nasib aing rezekina aing kok kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa kudu kumaha tuh begitu urang dak dikaluarkeun alhamdulillah urang je alhamdulillah nasib ti Allah detik ieu aing kudu kaluar ieu teh pamere Allah pasti aya hikmahan aya eueuh teh nu ngomong kitu kakarak di dinya doang geus katarak kayawan jasa nah eta praktek teh nu hese ge masyaallah urang kuari diomongan ku kolot cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya ai kitu aya naon bah apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sia lah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh bah hideung tah eta teh kurang hebat teh jelema iman kurang kuduna kumaha kieu bah atuh ai kula mah atuh sapira anak abah lah atuh ai abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka abah geus kumaha cak abah bae tah eta nu hebat mah waduh cak kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh komo ku Allah coba tah hese jasa neangan anak model kos itu hese jasa malah mah batu kira-kira bae tah moal anakan kula waduh bal anakan ai dihitung 17 anakna tah eta teh ngagulak-ngagilekeun ieu masyaallah patali jeung batin wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta Masya Allah 2-3 bulan naik jadi 20 juta begitu terus dagangna menang setahun Masya Allah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskan ku Ki Zaid 2 tahun jadi 200 juta bahkan kaditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke 1/2 miliar nang saha menang Allah atuh kabeh gaul teu kafir ge atuh kobong urang
Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikin ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca urang atuh pasti teueuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di opname dihusadain sari beak 150 juta cek teh alhamdulillah bae sih hari ngomongnya majikan atuh emang atuh harta mah tatalang harga ieu nya tatalang raga ieu geus salah abari kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah maha kawasa cek nya teh ngabeakeun kumaha bae tapi kan ngalamun deui kieu yang kali sial jasa saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak duit itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengaeuhan bae nya sial amat ya beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui nya kana kamari aing geus muga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang kira naon je hari tadi mah takeur naik teh takeur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu baduh masyaallah dagang teh geus eta sana ngeunaheun jajakeun dagang blok atuh orang kurang mere pakin misi ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aju kitu lebaran ngareunaheun bagus dah lempeng tang ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial teh cek kana isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkeun lagi atuh menang Allah ngancarana bae ku Allah tah mah ku ieu atuh kumaha Allah bae nah eta muantep jasa lain sekedar mantap muantep eta hese jasa tah heseta ieu mantap ke wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin aku cobaan balain kabarodin gering wa fakrin jeung fakir palaka sipalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah moal aya nu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu kene wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah fa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat tina sugih kana pakir kana sugih ieu ge kabeh menang aturan Allah subhanahu wa ta'ala eta asup tak ka jero hate keur ngaji bener keluar ti majelis ti tajong goblok tabatu teu heuleuh beureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh pugu aing mah tiba heula ge teu heuleuh sian buta cak batu cikene masyaallah mata lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid teu meunang can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge can haji can sampurna deuk nyampurnakeun sejen teu sah
ulah salat sunah mak lamunnya na masih kene can sampurna hirup lah boga kene kodo anen fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngaca we ngaca teh begitu ngaca kabeneran kasep. Duh alhamdulillah dibere irung mancung, kulit bagus, awak semampai dan lain sebagainya. Alhamdulillah Gusti, bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti. Barang urang ngaca nu hideung teh. Sial jasa ya aing mah beda jeung batur. Kulit ieu mah jeung areng 12-12. Irung jadi mah kutil sakeuna teh. Iki kieu teuing ieu aing ieu. Allah aduh ieu sih dijieunna ku Allah bener ge ieu nang Allah. Pan atuh beda jeung batur. Iman kereueuh. Iman kereueuh. Masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah. Dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu dis dadamelan Allah. Meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh bati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kaloba nu kieu si itu krieu kawin jeung nu geulis kuron dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae korenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah aji ka aing teh aing teh simana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nyana ngomongna ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing diganti baju teh atuh enggak teangan teh ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta monya 1 juta bere deui 2 juta ya aya keneh ge jadi asana tah aing teu ngeunaheun tapi bareng boga pamajikan ieu deuk ka mana Kak deuk make baju nu mana Masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya di lawang tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunangeun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaula hayang nginum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mangahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balikna ka pribadi geus tah mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang oreng hatena mah teu geulis mendingan nu sederhana hatena geulis waktu sholat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salakina mah geus suganti rek mandi horeng rek diseuseuh jadi teu
hese salah kita teh hese menangan ayo ya ke mana anak nyana keur di musola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kumaha asal geus di musola geus teu bisa kumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap khaliq urang bisa sabar tapi lamun masih ke mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae juga ngaleos kula ge teu diajak sial-sial teuing beda Pak coba jangan masih ke mana alabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh gitu kene kasalaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dede kasalaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cek pemajikan kajian koko mage azan boga nu anyar ya mah ye geus kitu bae pan pemajikan mah gak dek nginum teu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung manyandung beja awe emang geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayana bae mun di ditu sapoe di dia sapoe mun ditu dua poe ditu pang bagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna dituntut sia ceramah kus MZ bae teu kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa tah eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batinna mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah tuh kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae tuh nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ada tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ila ayeuna ilen torik ilen haj naon ilen teh ila ayeuna gitu ayo urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tabatu tinggalin lompat urang Arab teh kos kitu fen gimana ilen kitu bae urang Arab mah teh ge fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengian kos kitu teh tah sapoe dua poe tilu poe saminggu oh paham
itu tete di urang teh dididik ku lingkungan ngaranna dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha okos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadah di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lumpat cenah hayang berjamaah eta kudu dididik ku lingkungan. Lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia. Geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah mah. Hirup di lingkungan pesantren tapi teu daek ngaji teu terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa. Nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkeun anak teh nyana memilih. Teman kamu siapa? Si anu. Jangan. Si anu aja. Eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik. Urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh. Tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter. Urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu. Tapi urang babarengan jeung tukang salat, urang teh minimal neuleukeun nyana. Neuleukeun nyana. Kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahu kebel-kebelnya mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadinya ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tab'a cek hikam teh kos kitu. Tanu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji. Lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun. Atuh engke paling ge ora mengkonon sira mah ge wede. Anu timbul teh kitu. Arep endi sira? Tadi ke kos gitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris kan geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English studies geus kos kararitu tah. Nah iyalah pendidikan lingkungan. Teh, awas. Wa huwal qahiru Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa. Moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa. Kaluhuranana fauqa ibadi jikeun nyaritakeun fauqa. Lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa tateta. Nu mana tuh tiung berem tuh di luhur tuh ija luhureunna nya pauko eta tuh di hadapan tah ngaranna tat hadapanna eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauko makannya aya fauko teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauko na teh fauko kitu naon ngaranna manziliyah. Jadi ngan sakadar pauko teh pangkat. Ari sia nyaon teh kasarwiti nyaho. Ari kasarniti atuh nyaho. Cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah. Po sarwiti mah tuh luhureunana. Eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti. Luhureun tina gelisna berarti. Tah kagelis pauko kana tah. Pauko kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti. Oh sarwiti mah fu. Fuk teh naon luhureun sia nyaon teh ka haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana watu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa. Jadi urang ngabahas fauqa bae ge moal anggeus setan kalohor ya. Moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka dieu jurusana aslina fauqa mah aslina makaniah geus digunakeun kaluar makaniah engke bakalna jadi majas.
panjang deui tah ngaji kos kitu teh. Atuh kula kitu bisa emang ngajalanan teh majaz ngajalanan kos kitu teh hese teh ngaji teh. Tah ieu tah deuk ngajelaskeun pauko besi kieu doang kieu. Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana. Jadi berarti Allah teh aya di luhur langit, hambana mah dihandap besi kos kitu. Mengkol siap bahaya. Mentak dijelaskan paukona heula. Ieu mah fauqa teh manziliyah. Ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae. Matak poal kaudak ieu mah hese jasa ieu. Gaji fauqa bae ge hese fauqa. Geus paling ulah dia aja cek ulah mah. Puyeng. Geus fauqa. Teh mah budak-budak bahasa batu. Geus teh kudu. Jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu. Meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun. Lain kitu, meureun di langit, lain kitu. Meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu. Besi saluhureun hambana kabeh, saluhureun makhlukna. Jatuh manusia kapan makhluk? Atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk. Atau Allah mah di luarin eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuarige di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tunggal kacekel di mana atuh belah katu lain belah kanca lain belah hareup lain atuh beureun belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngiceupkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh make tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya tah eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh anu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna pauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu nalekeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah eueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh meunang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai meunang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ya kabeh ge meunang Allah atuh nu dikasorgakeun nang Allah kana rakakeun meunang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat nang Allah eta jelema teh didaekeun mabok meunang Allah aya teh dijadikeun pejudi nang Allah aya teh dijadikeun pesina meunang Allah aya teh pejabat korupsi nang Allah nah mantep cek pejabat teh nang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah meunang Allah can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing bae Gusti pan kitu amat we atuh kumaha aing bae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nang aing hajunya nang ngaji bae nang aing
ajunya boga harta daek sodako nang sana aing aju ku ari di ka sorga keunang sana aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing we bego teu bisa Gusti teu bisa cakenan tetep abdi nungtut da heula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh meureun abdi ge di ka sorgakeun ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula ieu Allah teu adil tetep Allah ieu teu adil lumantak di dieu diberean wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamel nu jangkung didamel nu pendek didamel nu putih ku Gusti didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksanana Gusti Allah lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga bibawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon ayo abdi tetep demo ka Gusti dek yeun komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh ruh haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol yu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat kon pabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding ku bodoh sia teu nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu maelu sia ge pada eta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu maelu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing ti Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia eta Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia jasiem orang Indonesia
ayah wali sangat nyaho ayah teh di Banten wali ayah teh penerus walina ayah juara sub Golkar lain wae eta sama kerbekeun aing tah mah batur sia keuleuh tah eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia terus kan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang pabeh ngadengekeun di satu kangen terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masyaallah pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih na nang abdi tah eta keke can kaharti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we teh mah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting